pamangiri jeung cece ieu biasa dicurhatkeun we di dapur ku cecenya. Ada kumaha atuh lamun teu dicurhatkeun teh komplikasi ieu budug jeung darah tinggi. Kadang-kadang roromeheun jeung hapur nya kitu teh kaping hiji nampi gaji ieu omat ieu karasa ku cece pisan ieu kaping hiji nampi gaji kaping 2 loba nu nagih kaping 3 dompet koredas bersihnya. Orang curhatkeun ieu nya kieu caritana ieu. Kaping hiji nampi gaji kaping 2 seureuh nu naraki kaping 3 gaji teu nyasa jeung sedih artos gaji tiap sasi asa perih gali lobang tutup lobang gaji datang mayar hutang gali lobang tutup lobang pikiran asa jadi kumalayang tanggal hiji asanya tanggal kolot tanggal hiji nu nagih hutang molotot tanggal hiji ieu kuku asa petot tanggal hiji sirah jangar cekot-cekot. Artos gaji ukurnya pengnapanangan tiap sasi asa ngap-ngapan kakurangan tuluy asa kakurangan ya Allah pangkiatkeun benteng iman tong oleh ngadoanya kaping hiji nampi gaji kaping 2 seueur nu naraki kaping 3 gaji teu nyesa jeung sedih artos gaji tiap sasi asa perih tanggal hiji asanya tanggal kolot tanggal hiji nu lagi hutang molotot tanggal hiji ieu sirah cekot-cekot tanggal hiji celana jero ieu kada milo marosot ieu. Kitu we tah tanggal hiji teh nya nampi gaji tanggal 2 loba nu nagih tanggal 3 dompet koredas bersih kada kumaha atuh ieu. Teu boleh kitu jeung kitu nya bener hampura pisannya dicurhatkeun we ku cece teh ieu di dapurnya sanajan dapur buladi kieu tapi lumayan tempat curhatnya. Sakitu cara carita cece ieu curhatan cece nya yu dadah yu bye bye aw aw.